Nges nikmat diwai madahar teh ce. Ieu mah popoean meni singgulantung di dapur di kamar meni parinu. Ngape ngecerak hujan atuh da meni hese garing popoean teh. Coba kurang sare ieu da budak sapeupeting lewe. Matak ieu rek masak anu satset we anu babari. Henteu satset kumaha coba bumbureun tinggal murulukeun teu kudu ngarenos teu kudu mah blender. Ieu teh rek masak ayam kecap simpel tapi ngeunah ieu teh. Tuh geus babak belur ki mah urang cicingkeun selama 30 menit ameh meresap bumbuna ce. Sabari nunggal urang matikan daun sampe teh nu kamari teh ka kapopohokeun. Heueuh daripada picen lebar urang kulub jangan lalabana ngeunah beurang dicoelkeun sama cikur mah. Kumaha heula habis eta cak-cakan. Heueuh apan di imah urang mah loba cak-cak jeung meni gareuleuh. Sing alecrot teh yang tadi itu di dieu. Ih, ame aya rasaan jeung terhip urang sodaan jeung uyah ieu teh. Sabari nungan asak urang sasapuh heula ieu teh menit barala kieu geuningan di dapur di pipir meni loba runtah. Kata mah meni rujit gini usum hujan kieu mah. Komo di pipir ih teh hayam meni sing tampelu teu boga hayam oge loba we taina mah. Teu kungsi lila asak ning daun sampeut teh urang tuluy ngasakan yang hayam ayeuna mah. Rada rusuh deui teh masak teh budak sin kaburu nyaring. Heuh keur ogo apa lamun nyaring mah inung teh ulah barang gawe. Hayangan tadi tamplek we geuningan. Matak masak rek nu simpel we nu satset. Heueuh paling ngasakan di bubuk kecapan maka dahar ku sarea. Kadar hayang lada urang nyamal we misah. Dibuang beureman jahe raja jeung salam ieu teh. Tuluy asupkeun we daging anu meunang ngamarinasi tadi. Antepkeun senaga lotrok sakedeung ameh meresap. Tuluy caian kekeb nika asak. Singkat cerita tuh ceung saat asak ieu mah. Koreksi rasa we ieu mah geus pas ngeunah. Meuni seungit ngeunah ieu mah ce. Pecinta ayam kecap mah wajib ngarikuk ieu mah. Tuh urang dandanan saeutik mah. Make irisan daun bawang jeung cabe beureum. Tinggal itu ce rupana ge cantik mempesona ieu mah. Daging oge meuni juicy kieu ngeunah pokona mah ce. Hayu urang taruang mah buat rami ieu. Teu kaburu nyamal itu da geus teu kuat lapar. Kata mah budak sin kaburu nyaring deui. Da nya naning itu nyaring ya budak teh. Asli mah ce manis gurih ngeunah daging teh. Budak oge resep meuni kababalewekan.